Udah mulai capek na tukang sayuran mah di jam 12 jam 1 berang nepi ka sore teh order barang ka ditu ka dieu neangan barang ka ditu ka dieu sangkan aya bawa lenjang ke pasar moal teh kitu jeung kitu tukang sayuran mah nyalsena tukang sayuran mah paling pas magrib we meureunna mun beres kitu ge magrib barangna lamun teu beres mah meureunna nya sok lebih we mata kudu istirahat tukang sayuran mah rada aya saeutik rada aya lieuran soalna beurang paling nyalsena teh jam isuk-isuk we meureun nepi ka lohor isuk-isuk ka kebon beurang nyayikeun barang sore muatkeun barang berangkatkeun berarti nguruskeun barang di pasar bisi kumaha-kumahana paling sasare teh jam 12 peuting jam 12 peuting isuk-isuk nyala waktu teh lah saeutik ari geus kumaha da resikona meureunna di tukang sayuran waktu teh mepet pisan kitu jeung kitu tiap poe teh eueuh liburna da mun libur meureunna moal jalan kitu we mun resikona dina tukang sayuran mah.